gawean awe mah loba lain hiji wae. Tapi teh sabenerna mah ti kamari oge teh genah beuteung ieu teh sasalingitan wae. Arif. Arif. Naon? Napa salaki ibi teu? Tuh apa? Tinggal mana? Sugan tadi nempot teh pas isuk-isuk ini teh. Heuing. Aduh, ieu kumahanya ya. Ieu nyalengit beuteung ibi. Aduh, kumaha Gusti. Kudu neangan Om Henar ieu. Aduh, aing jabanding neangan lagi ka mana? Kudu ka Slogi Entertainment. Jabanding Slogi Entertainment teh jauh daerah Palgenap pun teu salah mah. Saleheung lamun Om Hendar teh teu sibuk jabanding sok syuting Sunda Gaul sadunia kitu tah. Aduh, aing Arif aing kudu kumaha tuh ieu neangan Om Hendar ka mana? Sakur lebih. Mana teleponna sih ka dieu kan atuh sok buru teleponna mana? Ka dieu kan? Dari telepon mah. Keta Pak sih ditelepon kana naon? Pira ku aing kudu telepon kana seeng. Apa ningan di bawah? Aing mana eta HP nage apana ku salaki urang? Aduh, aing kudu kumahanya ka Om Hendar. Aduh. Heueuh bae lah sok buru lah ka dieu kan telepon nginjem anu maneh. Ku aing ada dieu. Oh iya heueuh. Heula anana. Ku aing telepon heula ieu salaki aingna. Sok atuh angkat, atuh Om angkat. Nah, pan aing mah teu boga nya nomor telepon Om Hendar mah deui. Aing telepon kudu ka Sanggar Slogi Entertainment teu nyaho nomerna deui. Ngadang-ngadang aya di dia aya nomor telepon salaki urang. Aya nya. Da ti heula ti save heula atuh nya. Urang kasih ayah. Sok nyambung atuh ayah utun sabar atuh nya, sabar heula utunan. Heula. Assalamualaikum. Ayah. Ari ayah keur di Sanggar teu? Keur di Sanggar Slogi Entertainment. Sibuk henteu? Ieu atuh mamah mending geus teu kuat. Karasa beuteung hayu urang ka bidan. Tapi ayahna kudu minta izin heula ka si Om Hendar. Lamun eureuk nganter mamah. Nya atuh kudu minta izin heula pokona mah ka si Om Hendar. Keur syuting Sunda Gaul, pokona mah katkeun heula. Sok aya nama ayah bebeja heula ka Om Hendar, eureuk nganter mamah ka bidan. Ieu mamah teu kuat, mending geus teu kuat ieu nyalingit beuteung. Cigah nama ieu geus pembukaan buru atuh. Nah, maka jeung salah ari ayah. Nah, salah kitu. Mamah pan kudu minta izin heula ka si Om Hendar. Anu hamil mamah. Heueuh, nu ngareuneuhan ayah. Nah, kudu minta izin ka Om Hendar. Oge nya ieu. Kekeran ieu atuh udah sok atuh. Di daguan di imah buruah nyalingit. Heueuh nya nu reuneuh urang.